Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-52 nanya. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangshare-keun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka-52 na. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Kunaon ari kieu doger? Awak aki-aki tapi biwir alabatan nini-nini. Cik atuh, kudu bisa ngaragap angan batur. Teu nyaho batur keur sungkawa. Ieu ngado nyarita kitu bari ciciri hilaan, teu hidang pisan. Kukurtusna Dewi teu cacap nepi ka dinya, masih terus nyarekan sagala diomongkeun. Satadina mah Ki Doger terek nembalan, rek ngabejaan. Mun den jaka teh tacan maot ka teu arian, make diceungceurikan. Ngan kasadak ku Andewi anu terus nyorocos jiga kaca ninggang kajang, teu dibere kasempatan nembal. Atuh Ki Doger timbang nutup ceulina. Tos Nimas cakap-cakap. Atos teu kada nyekseukan kitu. Kirang sae nyekseukeun ka jalmi anu yuswana saluhureun. Tos. Cek Bajing Sudraji nanangkeun Andewi. Upami sakali dua kali mah ku abdi oge dimaklum Kakang. Ari aki-aki ieu mah mindeng oleh ka abdina teh Kang. Nya cing sabar we atuh Nimas. Urang anu masih ngarora tetep kudu mihormat ka saluhureun. Cek Bajing Sudraji. Lah, naon anu kedah dipihormatna Kang? Aki-aki ieu mah pikayung yuneun, ngomong jorang, cawokah, unggal nyarios pasti di bumbuan ku jurus ajul gedang gebrek limus repet nilem. Rek teu kesel kumaha tuh ka abdina Kakang? Bajing Sudraji tetulus ngawalon deui, ngadon keom nahan piseurieun. Aki-aki ieu mah ulah diaranan Ki Doger,
Tapi aranan we Nini Doger. Pungkas Andewi samutut. tos Nyimas tos. Keun. Soal ai Nyimas Sari. Si Aki mangke diwe nya. Keun. Soal si Aki mangke diwe. Kumargi ayeuna sakedap deui ieu teh. Para jawara bakal rabu daratang ka dieu. Ceuk Bajing Sudraji sanajan kaayana kerame indra sandiang alamna bisa nangkep kana rabulna para jawara anu nuju ka arah dinya. Kajurung rasa kapanasaran tina caritaan Bajing Sudraji. Andewi ngareret ke arah anu dimaksud ku Bajing Sudraji. Set manehna laju ngawatek ajian Sutra Netra ku ngaliwatkeun dampal leungeun hareupeun panonna. Saliwatna leungeun Andewi tina panonna panempo panonna jorobah saperti mata heulang. Kaseuketan panonna jadi 100 kali lipat tinu biasana. Sorot panon Sutra Netra harita diarahkeun ka jauh kabeh kidul. Sanggeus diarahkeun kabeh kidul, bre nyawe katenjo rabul abringan para jawara. Kira-kira kana 200 urang jawara harita keur ngajarugjug kadinya. Meureun tadi katarik perhatian ku tarung campuh Andewi jeung Bajing Sudraji. Mohon Kang, geuning para jawara keur ngajarugjug ka dieu. Terus sikep urang ayeuna bade kumaha Kang? Nah bade tagen di dieu mayunan para jawara atanapi bade kumaha Kang? Cek Andewi menta tinimbangan ka Bajing Sudraji. Lamun urang tetep cicing di dieu, kaributan moal bisa disinggelar Nyimas. Ngan kapikir ku Kakang, eueuh gunana urang diributan jeung para jawara tibang ka ekol ku fitnah wungkul. Ari saukur mudag-mudag Kakang wungkul mah moal diladenan ku akang na oge. Urang ayeuna mending ngahindar we ngarah teu aya korban. Ngan di mana para jawara telenges ke orang pilemburan, Kakang bakal leuwih kejem nindak maranehna. Tah kulantaran para jawara ngan ukur mudag-mudag akang ku dipitnah geus ngiwat Raden Surya, mendingan mangkat we ayeuna mah. Tandas Bajing Sudraji. Jelasna ari saukur urusan fitnah manehna mah milih ngahindar. Ngan mun geus murang maring meupeus keuyang ka urang lembur, urusanana lain deui. Jadi numbutkeun Kakang, urang leuwih hade ngahindar Kang? Tanya Andewi hayang kajelasan. Nya. Urang pikeun sawatara waktu mah mending ngahindar. Masalahna para jawar angkiran sudah makalangan teh campuran aya Nimas. Sabagian aya jawara anu prilakuna bener oge. Sabagian deui aya nu kumprung. Kakang paur nalika tarung campuh aya jalma-jalma atawa jawara-jawara nu bener kabarerang ngilu ka binasa. Maranehna mah tibang kapangaruhan ku fitnah wungkul teu tuah teu dosa. Kitunya. Nyari abdi mah ngiringan we kumaha saeuna numbutkeun Kakang. Walon Andewi bari ngareret ka Nyi Gingin jeung Ki Jalaksa. Duanana gancang arunggeuk tanda satuju. Sedengkeun ari Kaki Doger mah Andewi teh teu ngareret-ret acan. Tayoh nama masih keneh kesal meureun. Hayu aya Nyimas, sareng kasadayana tuturkeun akang. Urang teu boga waktu lila bisi para jawara daratang manten. Corela jeleng blesat. Cacap nyarita kitu, Bajing Sudraji ngabelesat ti heula nuju kabeh kulon. Anu sejena Nyi Gingin, Andewi, Ki Jalaksa jeung Ki Doger tuluy jung jilang naluturkeun. Teu kungsi meakeun waktu lila. Tisa inditna Bajing Sudraji jeung reng-rengan brul teh. Teu kungsi meakeun waktu lila.
tisa inditna Bajing Sudraji katut rengrengan. Brul, para jawara ngabrul daratan. Katenjo oge, didinya aya Kirai Getih, Ki Walang Tapa, Nyi Sampir. Teu kaliwat murid si Dewa Pedang Jalakumpai, nyatana Rubaya Lembulawe oge aya dina eta abringan. Saaran jogna para jawara ka tempat Bajing Sudraji tadi, kabeh rurat reret kasakuriling bungking eta tempat. Kabeh pada museurkeun panenjona. Masing-masing bisa ngarasakeun yen eta tempat teh cikeneh memang geus dipake lahan tarung. Bubuhan karasa aya keneh sesa-sesa tanaga jero, buah tina geter taneuh jeung tebar hawana. Komo nalika sawareh tetangkalan masih keneh ngelun ngebul. Cikeneh geus aya nu tarung di dieu euy. Horeng marangklukna geus mararantau. Ceki Walang Tapa neuteup jauh kabeh kulon. Aing yakin si Tergosideng nu cikeneh di dieu teh euy, jigana masih Tergosideng geus tarung. Walon Kirai Getih. Lain si Tergosideng wungkul anu cikeneh aya di dieu teh Kirai. Tapi si Andewi oge geus datang ka Panjalu. Cek Nyi Sampir, manehna mah nyahoun Andewi geus datang ka Panjalu. Sabab ku ngaliwatan tarawangan mata batina, manehna bisa nganyawankeun. Hah, si Andewi geus datang ka Panjalu nyai? Tanya Kirai Getih merong seukeut ka Nyi Sampir. Nyaki, si Andewi geus datang. Jadi buronan urang teh ayeuna mah geus komplit, si Tergosideng jeung si Andewi. Terus nakambarana cenah ariditna eta dua mangluk teh? Tanya Ki Walang Tapa. Numutkeun implengan mata gaib kula anu cikeneh aya di ieu tempat teh lain ngan ukur si Andewi jeung si Tergosideng wungkul. Kabehanana aya 5 urang. Memehna kalibet tarung heula ngan kiwari. Maranehna geus ngabiur marangkat kabeh kulonkeun. Cek Nyi Sampir ngajelaskeun dumasar kana paningali mata tenung gaibna. Ngadengi kitu, para jawara jadi riuh gandeng tepuku. Geus lah, tong dingkengke bisa jadi bangke, urang-udag sakalian enak kene euy. Gero saurang jawara. Nya, udag lah, udag. Walau sejen ngengkelokan. Kabeh rariweuh, kabeh paciweuh. Nu katempo tenang teh iwal ti si Rubaya Lembulawe. Justru manehna leuwih ti heula nyaho kehadiran Andewi. Red. Perhatianna ngareret kabeh kulon dibarung ku ngagrentes dina jero hatena. Andewi. Horeng Andika geus datang ka Panjalu. Syukur. Dakuan aing Andewi. Kitu gerentes Rubaya Lembulawe. Saheuleuh kabeh can waka aringkah ti eta tempat. Masih geruh teuing ngaromong naon, da gandeng teu puguh jiga di pasar. Tapi jeleng belesat hus. Akhirna Ki Walang Tapa ngabalakan indit ti heula. Atuh kabeh jungjeleng naluturkeun nuju kabeh kulon. Cag heula kayaan para jawara jeung kayaan di wewengkon Panjalu urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang kocapkeun deui si Banaspati anu rek nuju ka ujung kulon. Kalayan dibaturan ku Raden Surya anu jadi tawanan. Harita duarana keur lumampah ngajugjug ujung kulon. Teu butuh waktu lila. Harita duanana geus anjog ka sisi basisir ujung kulon. Saheuleuh si Banaspati
ngidarkeun perhatian anak kasakuriling basisir ujung kulon. Sanggeus ditingali eueuh anu narik kana perhatian anak. Ditenjo kabeh kulon ngampar sagara, direret kabeh wetan hieum ku pileuweungan. Nya di mana eta ayana Tegalan Harendong teh? Arya, Surya, di mana? Gening teu kadeuleu, di mana ayana eta Tegalan Harendong teh? Ceuk si Banaspati nanyakeun di mana lebah tepatna patilasan Prabu Siliwangi. Hapunten, nya ari patilasan Eyang Prabu Siliwangi mah moal tiasa ditinggal ku salangkung. Kunaon sababna? Apanan ti kamari-kamari oge tos disaurkeun ku abdi. Yen patilasan Eyang Prabu Siliwangi teh tos dilapis ku 12 kalimunan, janten moal tiasa ditinggal ku mata dohir. Oh gitunya, jadi penasaran keun dewek rek nyobaan, rek nembus karena 12 halimunan eta pikeun nganyawakeun di bana buhun sakera dipendemna. Gek si Banaspati harita diuksila, jubahna dilaan, sanggeus jubah dibuka ngebrehkeun rentepna mata iblis minuhan sakujur awakna si Banaspati. Raden Surya nu nenjona kuat ka ngabirigidi ginggiapeun, beuki soak nalika satiap mata kari kiceupan tur harurung harerang ngempur beureum. Nu dilakukeun ku si Banaspati kiwari pasti narek ngagunakeun 1000 mata iblisna pikeun bisa nembus 2 lapis kahalimunan anu jadi lalangse kana patilasan Prabu Siliwangi tempat nyimpenna buhun sakera. Sababaraha heuleu sakujur awak si Banaspati nyiratkeun aura aheng. 1000 mata iblisna beuki ngemprai hurung, sorot mata iblisna diidarkeun ka sakuriling bungking eta tempat. Memang katenjo ku dirina aya 12 lapisan benteng gaib, tapi teu bisa katembus kabeh, teu bisa parat nembus ka 12 lapis. Anu bisa katembus ku mata iblis ngan ukur 7 lapisan, sedangkan 5 lapis dia teu katembus. Kajurung kurasa kapanasaran, harita gentak 1000 mata iblis dironjatkeun deui 2 kali lipat. Ngan angger sanggeus coba sabaraha kali daya tembusna henteu nepi ka tutug parat 12, angger ngan ukur bisa nepi ka 7 lapis. Dibarung ku nafsu anu ngagugudak, si Banaspati jung nangtung. Corelat jeleng, harita si Banaspati ngajorelat, maksudna hayang nembus 12 benteng gaib secara paksa ku cara diserang. Hiu tal corelat jeleng hiu tal corelat jeleng hiu tal. Sanggeus 2 lapis pagar gaib kahalimunan di Taraja, lain hasil nu aya ngadon manehna sorangan nu kapental balik nyerosot jauh ka tukang. Kahudang ku panasaran keneh corelat deui si Banaspati naraja ngagunakeun tenggelan-tenggelan papak digdayana ngan orok kaya percuma. Setiap manehna narajang maka setiap eta manehna kapental mundur ka tukang. 2 lalangse gaib 12 lalangse gaib anu dibentengkeun ku Prabu Siliwangi ngalalangsean buhun sakera memang kuat, teu bisa ditembus kitu bae
ngenyod ibaratkeun narajang karet. Di barung aral eueuh deui jalan pikeun si Banaspati. Iwalti kudu menta bantuan ka si Kungkang Wulung pikeun ngancurkeun 12 benteng gaib anu diwangun ku Sri Baduga Maharaja Haji Pakuan Pajajaran pamanah rasa Prabu Manik Maya Syaik Wali Sakti Kudrotullah Prabu Siliwangi. Antukna brek si Banaspati diuk sila sinuku tunggal rekes kontak batin jeung si Jalasetra. Harita sambung kontak batin jeung Ki Jalasetra ngarekes. Kadenge Ki Jalasetra tumanya ka si Banaspati. Aya naon deuleu Banaspati? Ki Jalasetra bejakeun ka si Kungkang Wulu datang kitu ka ujung kulon. Nyarek naon anjeun nita si Kungkang Wulung ka ujung kulon? Ieu Jalasetra, sabenerna buhun sakera teh tempatna geus kapanggih. Tapi hanjakal ieu buhun sakera memang hese ditembusna, hese jeung sulit. Tenggelan-tenggelan dewek teu mampu pikeun nembus 12 benteng gaibna si Siliwangi. Oh, jadi anjeun minta bantuan ka si Kungkang Wulung pikeun bisa nembus eta 12 papager gaib Banaspati? Nya bener. Sebab lamun kukula sorangan anu katembus ngan ukur bisa ngan ukur katembus ngan ukur 7 lapisan. Sedengkeun lapisan anu satuluina kurang leuwih 5 lapisan deui teu bisa katembus kaula mental manten. Jadi wayana bejakeun ka si Kungkang Wulung kula minta bantuan datang kitu ka ujung kulon pikeun ngahijikeun kakuatan sangkan bisa ngabongkar atawa ngacurkeun lalangse gaibna si Siliwangi. Nya kukula ayeuna kene rek diomongkeun ka si Kungkang Wulung. Saenggeus kontak batin Ki Jalasetra jeung si Banaspati. Terus Ki Jalasetra nyarita ka si Kungkang Wulung. Wulung. Aya naon Ki Jalasetra? Cikene si Banaspati geus rekes batin jeung dewek. Cenah mah manehna geus hasil maluruh buhun sakera. Oh, oreng si Banaspati geus hasil. Terus di mana cenah pernah tempatna eta buhun sakera teh Jalasetra? Tanya si Kungkang Wulung. Ceuk si Banaspati mah buhun sakera teh ayana di wewengkon ujung kulon. Tepatna di Leuweung Ngarendong. Ceuk Ki Jalasetra. Terus geus didatangan atau acan eta Leuweung Ngarendong? Geus cenah ngan tempat patilasan jeung buhun sakera can bisa kapanggih lantaran gandeng ku sorat toke jeung dilapis di kuli bengan ku 12 lapis aji halibunana si Siliwangi. Alah, non hesena atuh tinggal bongkar we dihancurkeun. Naon urusanana? Gampang tinggal hancurkeun. Wulung, maneh mah kawas anu teu apal wae ka si Siliwangi teh ha. Pangan diwasa eta raja lain bantrak-bantrakeun deuleu. Geus eta oge dicobaan dibongkar ku si Banaspati. Ngan masih kene can bisa katembus. Paingan atuh ku dewek dicoba dipeleng teu bisa kapeleng. Tayeuhna mah buhun sakera teh dilapis ku 12 lapisan aji halimun si Siliwangi anu ngalalangseanana.
Gitunya. Terus jalan keluar narek kumaha sangkan bisa nembus 12 lalang zeta. Nyawayana Andika kudu indit ka ujung kulon wulung. Bantuan si Banaspati gabungkeun kekuatan Andika jeung si Banaspati pikeun ngancurkeun kalang gaib 12 lapis kahalimunan. Lamun kitu nu kudu dilakukeun teu nadaun kula siap mantuan si Banaspati Jalasetra. Nyawayana we wulung Andika kudu siap. Soalna dewek apal yen maneh teh boga ilmu panawar atawa pangapes tanaga jero jeung kasaktian. Jadi seutik gedena ilmu 12 lapis salimunan bisa diapeskeun ku tanaga Andika. Anu dimaksud ku Ki Jalasetra nyaeta si Kungkang Wulung boga jurus sajinis pangapesan, ilmu panawar atawa bisa nganetralkeun tanaga kekuatan lawan. Di mana lawan nyerang kasih Kungkang Wulung rek make ajian naon bae di jarak sadeupa, eta ajian langsung netral atawa polos lir serangan kosong. Eta ilmu kungsi dipintonkeun nalika manehna ngalawan Andirja si Pancasona. Nalika Andirja dihudangkeun tina kuburna, apanan tenggelan Bayu Bajrana Andirja anu awalan ngahuru kuat barang rek keuna kasih Kungkang Wulung. Kekuatan Bayu Bajra reuparem jadi molongpong kosong eueuh eusian. Tuh pancek dewek kumaha Kungkang ngahontal cita-cita tetep tuh sagampang gitu wae deuleu. Bakal rada hese jeung capek gawe deui. Wayana we ayeuna ilaing kudu daek mantuan si Banaspati. Ieu resiko jeung pengorbanan urang. Keur mah memena urang teh capek geus melaan ngahudangkeun si Andirja salaku turunan Jayalaya sangkan bisa ngahudangkeun ajian si Magawok. Usaha eta buntu gagal di tengah jalan. Ayeuna lantaran sakera geus kapanggih masih aya keneh we halangan jeung ngarunganana. Sebenarna dewek teh geus soream ieu teh, tapi kumaha deui bigeun ngudag cita-cita deuleu Kungkang Wulung. Cek Ki Jalasetra. Kula pasti bantuan si Banaspati Jalasetra pikeun ngancurkeun 12 lapis salimunan si Siliwangi. Keke. Terus lamun mah geus hasil eta bun sakera leupas naon deui nu kudu dilakukeun ieu teh Jalasetra? Lamun geus rengse ngancurkeun 12 lapis kahalimunan si Siliwangi sarta geus manggihkeun lebah tempat patilasan, hancurkeun pilar pangapes bun sakera, keun bun sakera cing ngencar sindang ulayaban neangan kahakanan. Kebeneran kiwari para jawara di mana timendi daratang ka datar Sunda pikeun nohonan acara Sunda Makalangan. Eta mangrupakeun kasempatan ade pikeun nyerep sakabeh kekuatan para jawara. Engke di mana bun sakera hasil ngahakan sakabeh kekuatan para jawara, dewek bakal hanjat keluar ti jero kawah Tangkuban Parahu. Bun sakera tuluy rek disanding kana waruga dewek, di mana kabeh geus hasil saluyu jeung rencana. Ajian Muara Braja pasti bakal kapuhit kataekan ku dewek. Lamun ajian Muara Braja geus kataekan ku dewek, rek Angling Dharma, rek Kian Santang, rek Siliwangi, rek Sang Hyang Kuncara Dewa, rek Durga Jaladara, sakalipun Semar dilalap guai makabe delezia Kungkang Wulung. Na memangna sakumaha hebatna eta ajian Muara Braja teh Jalasetra. Nepi ka Andika susumbar gitu, sakumaha hebatna.
Cek guru dewek baheula ajian muara beraja mangrupakeun muarana cakra kasaktian salam dunia deuleu. Jadi perbandingan anak kekuatan muara beraja sabanding jeung gabungan ribuan kasaktian salam dunia. Cek jelas saya terang ngajelaskeun. Oh gitunya. Keke. Nah ari ajian muara beraja bisa nandingan ajian Srangenge Nalondre Batara Surya Siliwangi. Nya pasti atuh deuleu. Ngan lamun mah muara beraja bantrok jeung ajian Srangenge Nalondre balukarna saware daratan di alam dunia bakal bebes ka handap. Geus pasti soal nyawa anu ngalayang mah moal kahitung jumlahna. Oh gitunya. Terus kira-kirana iraha ieu teh kula kudu indit nepungan si Banaspati di ujung kulon? Tanya si Kungkang Wulung. Rek ayeuna rek isuk kumaha maneh ngan kade ulah pageto laer teuing waktuna. Nya paling kula isukan inditna. Nyarek ka mana heula kitu ayeuna? Ayeuna mah waktuna geus beak jurig. Uluh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.